penting sah. Nah, Ai san tayamum oge ah. itu batal dah. Batal lah tu dah. Ah? Juga tayamum lain tayamum dan Nah. sanes muhrim. Eh, Sanes muhrisin. ya atuh orang mah tuh nonte muslimah atuh. Waduh. Nyawa atuh aing mah arek sare oge bedak. Nanti wudu heula. Hah? Wudu Lah bedak heula. nya wudu heula. Ini bedak. Karek di bedak. Ah, Karena terus? ja aya lobana ayeuna mah kan aya budak kok one teh. Pipa nomor Pipa 4. Nomor 4 jangan nyeun gorong-gorong. Gede gede teuing. Lain merekna. Pipa nomor 4 lagi dulu cok aya pipa nomor 4. Kadang-kadang kan make ieu naon teh Shadow. lipstick Oh, goblok. lipstick. Shadow mah di dia. Shadow mah di dia tuh. Tahu di mana? Punduk. Lain beda. Eta mah hapur. Tidak aja mah. Menyaya shadow bodas. Emang eta kan orang ke ngabuburit. Heeh. Ngabuburit orang nungguan bedug. Hah? Teh nungguan bedug. Kan itu tungguan duduk beda aya ustad aya DKM baru dak di itu tungguan. Ya pugu orang ge sok nanyakeun di bedug liwat ka dieu mah ada di tungguan. Ieu mah bukan ada lain tungguan geun sahur cenah. Bedug lewat. Cuma teh nungguan bedug cuma teh liwat ka dieu ngangkleung di dieu ya. Ya bedug mah teu ngadenge pan. Orang tatarocingan Bang ah. Ah. Daripada ayeuna eueuh gawe urang cok. Sok. Ayeuna eueuh gawe urang rek budak-budak panon poe da moal beunang. Malah jawaban non poe udah kan. Nyaho da. Sok buka tata rucingan naon. Oke, orang boga tataroncing Bang yo. Sok. Aya hiji jelema Bang. Ah. Jelema teh kakurungan, kakurung ku bangunan. Lu karunya nya. Kakurung. Karunya? Heeh, karunya. Kata lain karunya teh goblok cetet teh depan Tata rucingan. Lain carita lagi. Asup carita ieu mah. tatarocingan jelema teh kakurung ku bangunan. Heeh. Main itu kumacarana hayang kaluar ti eta bangunan. Ah. Jaba eueuh panto eueuh jandela sok. Pantau jendela. Heeh, bener bingung tak kumaha tah sok hayo. Oh. Hayang kaluar ti bangunan eta. Di tejehan ku suku. Si bangunan anak. Kemudian kena mondok kan sukuna Bang. Itu kan dia bedampalna ditubur. Sangkaper. Oh, daripada di dia. Oh, Kumaha sih? di hedan di surung-surung si etana. Surung-surung emang berbagi sembako di surung-surung. Ditiupan. Ditiup dan dagang babalonan meureun ditiup. Aing aya saya aya jelema di jero bangunan Heeh, itu kakurung. yang mantok kakurung. Tuh pantu jandela, kumaha cara hayang keluar. Saya atuh eta mah taluk ah. Taluk. Nya keempat tuh Bang. Nah, Tiga keluar weh. pada katung ku bangunan. Pan eueuh pantu jandela berarti molongo meureun. Eueuh pantu eueuh jandela, berarti molongo eta. Oh bener. Suka teh panto. Oh bener, panto jendela. Oh, pantu eueuh jandela, berarti bener molongo si bangunan. Kai mantap ge keluar meuni pusing. Aing pinter-pinter teh nya. Cek abangan naon cek bro. Ucing naon nu hese dihudangkeun. Kucing hese dihudangkeun. Kucing tak silu sahur. Hah? Tak silu sahur. Manehna kan beurang teh beureun sare. Jadi penting teh manehna teh ngadulag jeung babaturanana. Bener. Bener. Kucingna berarti teh milu. Milu sahur ngudangkeun. Oh geus lah bener penting mah cepia senang we lah urang mah. Bener teh. Heeh. Aing ge Bang ya. Pokokna namanya eta aya naon teh? Oh. Aya hiji monyet. Bang, monyet teh dina hiji pulau, Bang. Hah? Dina hiji pulau. Monyet di hiji pulau. Oh, pulau teh monyet tungkul, Bang, jerona teh. Itu monyet tunggul sadayana. Oh. Eta teu lila, eta pulau teh kahuruan, Bang. Eta pulau kahuruan. Eta kumaha carana monyet eta hayang bisa salamet ulah kaduruk. Jadi aya monyet tina hiji pulau. Pulau itu monyet sadayana. Monyet kahuruan pulau teh. Eta monyet kumaha carana hayang salamet tah. Ulah paeh tah ulah kaduruk tah. Ulah kaduruk. Heuh. Kudu kumaha tah? Kudu pese atuh katinggung meureun. Heeh. Ka dieu seuneung. Heeh, ka mana tah rumpatna? Keluhur mah mungkin eta monyet. Nya moal atuh emang mulai gatot gaca ka luhur. Ada si wae si cimimiri teh. Hiji monyet nguling di kuhuruan kabeh. Bingung lupa tak ke mana. Heeh. Taluk cuah. Taluk kah? Ya, bayan aja sama di pikiran-pikiran teh atuh. Nah, keun bae monyet ieu modar oge lain dulu lain baraya. Dor we keun ti Bang monyet atuh. Mun pusing-pusing teh mikiran monyet. oh gua tadi teh tarucingan.
Tapi kita mikiran monyet. Lah apa sih itu nukur bingung kalau hese kahadap kun kumaha tuh cara keun bae lah modal ge monyet iya. Barena oge orang mah Suka kita tarucingan. Taruh di macam kayak isi. Tarucingan. Ada banyak mikiran monyet. Lain mikiran. Naon di pikiran monyet. barena kira keun bae tuh modal oge monyet irah jor teuing. Sok abang nang sok ka dieu. Naon bedana buaya darat jeung buaya laut? Buaya darat jeung buaya laut. Nah, Tai buaya darat mah sok balanja, Bang. Hah? Buaya darat mah sok balanja. Sok balanja ka mall mainna jang mulino supaya neangan lawanna teh kitu. Ari buaya laut mah mainna mah kakeu bekah, Bang. Kakeu mah angkleng-angklengan dicai kitu meureun, bedana meureun. Hah? Pan buaya darat mah sok balanja. Buaya darat sok balanja. Balanja mainna mah Buaya laut? ka mall buaya laut mah mainna sok angkleng-angklengan gitu. Sok mudag-mudag parah. Hah? Nya, eta lain. Oh, nyalah pokoknya mah. Hah? Bener deui wae. Halus bener. Eta jawabanna. Eta. Mau coba. Buaya darat jeung buaya laut men senyota. Penting mah senang sih. Ye sebetulnya dah gak bener eta. Nya. Yes, aduh aing bener wae. Ya saya eta ya aja bagian aing deui ya. Pokona mah naon bedana bulan jeung matahari. Hah? Bulan jeung matahari naon bedana? Bulan jeung matahari nya beda tuh bulan jeung matahari mah. Beda apa? Bulan mah ayana ti peting, lamun matahari mah ti berang. Ye, eta mah tuh sakola meureunan fisika meureunan eta mah. Bener di mana aya bulan ti berang, matahari na ti peting teu aya itu. Apa tarocing maa tarocingan lain tadinya jawabanna nah lain. Bedana berang jeung bulan jeung matahari. Heeh. Pasti beda. Ari bulan mah ngabijilkeun cahaya na ti peting, matahari mah ti berang. Heuh eta mah eta mah fisika tuh eta mah diajar budak SD kos kitu. Abdi mah tarocingan lain keur ujian. Orang bukti. Cok, matahari jeung bulan, naon bedana bulan jeung matahari? Lain siga monyet dari tadi naon dipikiran. Aya cenah naon? Iya, eta mah aya Taluk kah? Taluk. Ya ari bulan mah bisa ngomong. Ngecek dulu sumang, nya ai bulan mah bisa ngomong, ai matahari mah bisa diskon. Sok catat angka matahari dana diskon 300 komrek lebaran kieu mah. Lagu dulu semua. Kalau bulan bisa ngomong, aku bulan bisa ngomong berdiri di kegorowokan. Yo hujan, awas hujan. Eta apa cek dulu sumang ge kitu laguna cenah. Heeh, bulan bisa ngomong, tahun matahari berarti bisa diskon. Nah, ayeuna deui ye, Bang ye. Naon bedana manuk jeung panganten, Bang? Tah, aya wae. Manuk jeung panganten. Heeh, naon bedana, Bang tah? Beda atuh, manuk mah manuk, panganten. Lamun panganten mah awewe lelaki, manuk mah belum tentu jadi panganten. Ih, salah tuh Bang, lain kadinya tuh. Salah. Beda atuh eta mah. Salah lain kadinya. Ih, nuar rese wae eta beda manuk panganten. Pasti beda. Beda eta mah tuh panganten. Manuk mah di kurungan, panganten mah di ibahan. Lain eta. Taluk kah? Aya apa naon bedana? Manuk jeung panganten. Ari manuk mah ditembak heula, terus ngagoler. Heeh. Ari panganten? Ngagoler heula. Terus terus kan keprokan gitu. Sama aing mah. Aing manuk mah kumaha tadi? Aing manuk mah ditembak heula. Ditembak heula? Ngagoler. Ari panganten? Ngagoler heula. Terus dikelepek. Dikelepek sama. Panganten cara jeung Japati. Sarua kunjung Japati batur. Aing hiji deui gantian. Sok lah. Aing belum penek saya tadi ketembak wae nu penek. Ya. Cing ya. Hese nama. Sok lah. Aya meri. Meri. Meri kaluar ti kandangna. Megat ojek. Megat ojek. Di mana meri megat ojek, Bang? Tarucingan ngaranna we tarucingan. Oh, suka teh. Aya meri kaluar ti kandang naik ojek. Di tengah jalan. Tengah jalan. Aya soang. Keur leumpang. Tik. Sarua megat ojek. Soang rek ka pasar. Meri rek ka mall. Ke pasar nya meri jeung soang ka pasar ka alam mall. Ngaranna kita tarucingan. Kan tadi pendek ka pangi wae. Si bebek kerek ka pasar. Bebek ka pasar. Si meri rek ka mall. Nah, jadi pertanyaan, pangina bebek jeung meri di mana? Panggina. Bebek jeung meri di mana? Terus ka bebek arek ka mall. Pasar.
soang kan meuli ari ka Kamol. mall. Amprokna di mana? Di mana? Di kandang. Amprokna di kandang pan kita balik deui tas balanja teh. Apaan karek ini? Karek ini. Kita baru geus ini Can maka balik, da can menang balanjaan anak. Apaan kena? Apaan kita geus balanja? Untuk engke, tama kan ayeuna balanja heula. Ente balanja kapan duit di mana apa eta mah soang teu baraha duit. Can ini deula. Enggak, saya balanja heula. Soang teh ya ini teh main teh kan berenang minjem duit heula kamari, baru kita balik Geus mau balanjaan sorangan eta. Bisa kuduna Tadi ya salah sebenarnya. Balik heula, bung aing mah pokona mah teh soang kudu balik ke amplop di kandang jeung meri. Iya, iya bebek kan dia jalan, reka pasar. Si meri reka mall. Pangina di mana eta? Eta teh di kandang teh soalna main teh kan teu mau Can maka balik eta masih balik. Oke balik, oke aku balik mall wae atuh. Kan meri dia meri nuturkeun. Anjing nyaho meri teh nuturkeun teh. Tong hayang menang sorangan we beri teh bebek di dia atuh. Kan bebek oge sarua we teu bawa duit. Can maka balanja nyinya malah ka meri. Kinjem ka samri lagi jauh di mall. Meri heula di dia. Teu bisa Bebek heula di dia. di kandang atuh nu mimiti di mana kandang atuh. Oh, di atuh aneh aing mah. Ya mennya sa kandangnya ambrok di kandangnya. Cek, ramai cek ya wingkut kabar sama cek. Goblok salah jo. Eta meri anjeun soangkan ambrokna teh meureun ke di kandangnya. Ya salah tuh cek. Di mana eta? Di mana RT? Iya. Panggil Can. Hah? Panggil Can Di kandang. Hah? Di kandang. Tunggu di dia. Di ka mana? Nek neangan heula meri jeung bebek ka mall. Oh, tiang heula kan. Ya, banyak bobor. Hidang goblok. Udah cek udah.